Krai, kadieu euy. Naon deui? Urang tulus ya meuli motor listrik teh euy. Wah, aslina deui. Asli atuh, urang mah tara ngabohong jiga maneh. Syukur we asli mah atuh deui euy. Ngan omat maneh kudu taat pelaturanna euy, bisi ditilang ku PLN. Motor listrik jeung motor bensin mah ditilang ge ku polisi, cenah urang oge cek si Iping. Leuheung euy si Iping boga kanyaho euy. Heueuh nya euy. Lain ti baheula yang motor listrik teh nya. Nah, kumaha gitu deui? Heueuh geunah teu kudu meuli bensin. Tapi urang bingung euy. Geus bingung deui wae maneh deui. Bingung kunaon deui? Heueuh Krai. Lamun listrikna beak, kata urang kumaha? Gampang atuh listrikna beak mah, tinggal ngeusian. Lain ngeusianana, make token atau mayar ka PLN. Geus ngomong jeung maneh mah, kakak bingung aing mah. Aing ge bingung euy. Ka ditu euy. Jadi aing bingung sia. Aing ka itu ka dieu. Lieur aing mah.